Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Dan main naon atuh? Teuing atuh, Geuning teuing. Atuan mikir atuh. ieu ge keur mikiran ke balikna madang naon. Nah nyambungna kana madang. Kapan maneh teh yang ulin lain? Sudah di mah mikirna kana madang jeung madang be. Ha, kumaha lamun eleng sendalan be? Oke lah kalau begitu. Ih, sudah di malah balik. Cik atuh age kumpulkeun sendalan. Tah, urang patung hiji. Duh, ieu eta mah leutik teuing. Yeuh, urang bae hiji. Tah, urang teh matul gede. Tah, urang teh matul gede. Yes, urang kahiji. Duh, urang teu beunang. Duh, teu beunang deui padahal eta saeutik deui. Beunang ieu. Tuh, ayo tajam di situ. Duh, ini pasti lagi jauh ya. Aduh. Pasti beunang kabeh ya. Moga-moga be aman. Wah, di sana ada dia aman ya. Ah, lamun si itu nempukeun urang, urang pura-pura jadi tatangkalan be ah. Tuh, urang kemana nya? Pasti si Parit ya. Mana paritnya? Lain. Kuta naon? Tunggul. Oh. Ah, cong balik bebe. Ieu mah lain amar, ieu mah tatangkalan. Ah, nyana teh amar tuh. Nah, cong balik bebe. Terima kasih. Tunggu kami di episode berikutnya. Dadah.